Tasik orang-orangnya ramah, suasananya sejuk gitu, terus pemandangannya indah lagi. Betul sekali Yang, itu sebabnya kenapa aku pengen banget ngajak kamu ke sini. Nah, kalau kamu mau, nanti aku bisa ajak kamu ke suatu kampung yang pastinya bikin kamu tambah betah untuk berlama-lama di Tasik. Wah, kemana tuh? Kampung Naga. What? Emang di Tasik masih ada naganya ya? Hah? Gemes banget sih kamu. Bukan. Jadi itu suatu kampung yang masih mempertahankan kebudayaan zaman dulu. Dan kampung tersebut disebut Kampung Naga. Oh gitu. Hayu atuh kapan? Bentar. Kok aku jadi ingat sama Pak Oman? Pak Oman? Itu loh ya yang tempo hari pernah aku ceritain. Kabarnya gimana ya sekarang? Bayu, naon bu, geus mamcan? Kacan. Pameserkeun mama tuh, hiji sewang jeung Bayu. Ya. Anu biasanya. Yuk. Yang soalnya Nah hiji. tacan lapar. Oh, tacan lapar. Ya tuh, tos we sanak sadayana bisi teh lapar. Beser mam. Ya. Nuhun. Si Bayu. Paling ngiri. Pantes lama sih kamu. Keresek teh. Moal. Somse. Bu, keresek bu. Ini keresek. Moal ujang kaset. Kira bu 2 ribuan. Lumayan. Moal. Bu, keresek bu. Ari maneh? Teu beunang dileuleyan. Cek aing moal teh moal. Rek dagang atawa rek markosa. Mani maksa. Ini tinit tadi tuh. Balanjaan sama bukti kita tawaran selesai. Ya, abi balik kadinya. Pak. Ya. Dompet rak. Kira-kira sekedap. Itu Gusti, ya Allah. Nuhun ya bager kasih Gusti. Saha namanya teh? Bayu. Oh, Bayu ya Allah, sakola kene teh. Oh, aduh, nuhun. Bicara naon keresek? Oh, nuhun ya, iya bager. Bager ya nuhun ya. Iya. Ieu mah jang jajannya. Nuhun ya. Ya. Sok si bajak. Alhamdulillah ya Allah, rezeki anak soleh cukuplah jeung meuli obat si abang. Pentingnya teteh kana abdi teh bade malak. Naon mus? Terus ya mah. Ngadon kitu. Atuh moal sieun. Ari maneh kos teu apa we sopan santun. Kan urang teh kudu tangan sae. Kan orang tarik malah kali lain narik baramain. Nanti kasih aku aing. Ban tadi duit. Itu mana? Kagak jeung deui kadeun. Tadi di pasar. Ulah, ulah ya mah ulah. Kasih ganteng.
aking hidup teh ulun sok dipake ceurik. Ieu teh hiji musibah cocoba tinu Maha Suci. Keun wajar boro-boro sifat ting uruk masalah dunya dalah umur ge eueuh nu apa hidup anak gini ulah dipake sedih ulah dipake nyeri. Keun bapak ge ngamaklum ka hidup. Aduh, geus hampura aja lu anak abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geus jaluk anak abah ulah cerik wae hirup teh. Tuh anuran mah buka. Saran gua ketrok aya tamu bageun. Jom, geus. Pada kasaa Leres ieu bumi Pak Oman deh. mun leres Pak Oman aya. kelas sekedapnya. Abah, abah. Tuh ya kamu. Wah, kalau betah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ujang teh itu saha teh ya? Di mana Ujang teh? Ieu sareng Sandi Pak, nu kapungkur diasuh ku Bapak. Sandi. Subhanallah. Kutan teh ieu teh Ujang Sandi teh jaluk anaking. Janten fungsi ku abah hidup teh diurus panggara teh kasep anaking. Syukur hidup teh gini kayak gitu. Geus dewasa hidup teh gini alhamdulillah. Di mana itu hidup tak ya nanti cicing teh Ujang anak Di Jakarta Pak ya teh. alhamdulillah. Ke ari hidup teh teh ka dieu teh geuning jeung awewe. Ari eta teh saha? Ya Pak, tepangkeun istri abdi. Alhamdulillah rabbil alamin. Anak gede teuing ieu menentu apa? Alhamdulillah geuning hidup teh bagja menangkeun awewe nu sakitu geulisna jebak budak norak kene. Syukur jaluk anak geukeun. Abah mah ngadoakeun mudah-mudahan rumah tangga hidup teh sing lambat-lamut, sing awet, sing panjang umur, gede milik, sing aya barokahna jaluk anak. Ngan hampura ieu bapak teh kayaan geus kolot gitu. Geus loba duka rasa. Ari Bapak teh sakit naon? Bijang maklum geus kolot ieu teh sagala karasa. Anu geus puguh bapak teh teu eungap jang. Tos berobat can Bapak teh? Ya tahu jangan geuning aya di kampung mah geus aya we geus bubar teh. Ari obat tos aya teh saja. Tacan miser. Tasan meser. Ya tuh jajab abdi ke apotek. Pak abdi ke apotek kalatunya Rek Pak. maksa wae Ujang teh nya. Mohon Pak. Yung atuh nya beratkeun. Nuhun jaluk anakin kasep nyaing geulis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener ya? Bayu kamu udah makan belum? Belum. Udah yuk kita cari makan dulu. Enggak masuk. Ya, Yang kenapa? kamu semua lihat ih. Udah nanti beli lagi. Kan lagi. Bah. Abah. Yang Nggak tahu tahu ya, Bah. aku waktu dulu suka ngurut di sana tuh. Mulut. Mulut tuh kayak apa sih? Nyari belut. Belut. Hewan. Abah.
Dia yang licin, yang kayak lucu. Tahu nggak sih? Abah! Masa kamu nggak tahu? Yang itu kenapa tuh si Ujang? Ayo. Abah, aku gak mau. Yuk. Abah. Pak. 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 Pak, enggak, Pak.